Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu di sarang bidangan dongeng Sundanya urang dongeng deui. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jejar carios nyegik. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satya manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi asadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilalancarkeun sagarupinanya, tong hilap dirojong, ditaroelan tombol sukrep-sukrep. Atuh mangke nganuhunkeun pisan kana parantos like oge komen. Mangga mitra, supados tenjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita nyagik. Sok kaparayun sadayana. Gancang na carita isuk-isuk keneh bi encun jeung jang enjate geus arinit we rek ngajuk ka Pasir Bagong. Teu kacaturkeun di jalanna, duana teh kiwari geus aya di Pasir Bagong. Langsung we nepungan Bahloyor kuncen Pasir Bagong nu aya di puncak pasir. Tuh itu ce, imah Bahloyor teh. Wayahna capek-capek oge kudu naik ka puncak pasir. Alah, enya di luhur geuningan. Tapi keun kagok capek urang kaitu teruskeun lempangna. Kan ulah gancang teuing, pugutur ece mah geus leklok. Enya ce, hayu lah. Nu penting mah tepi wae. Nya kalam we lalaunan ce. Sarua abi ge leklok pugu ge ye. Geus dilatara ider-ideran jauh. Duana teh lempang dewe najan nanjak oge rek dikeureuyeun we cenah. Ari ku dikeureuyeun mah nu lempang teh geus tepi we ka puncak pasir, asa geus aya di pakarangan imah. Yang enjat laju we hanjat kana golodog ngetrokan panto bari uluk salam. Sampurasun. Punten. Sampurasun. Teu kungsi ti jero imah teh nu nemalan, laju nu nojol kluterak panto teh dibuka. Rampes. Nah bade kasaha akang teh? Jang enjat teh sakedapan mah mani molohok. Nah cenah nu ngabageakeun teh kalah ka awewe ngora ka mana cenah ari Bahloyor. Piraku kitu geus maot mah. Kuring nya. Tah ieu batur kuring ce encun. Ke. Nah saha nyai teh? Bi Isah garwana Bahloyor. Oh, jadi si nyai teh pamajikanna Bahloyor. Manawi teh. Nya putrana we kitu tah. Abdi nembe sasasih ku maulah Kakang Loyor teh. Nya syukur nyi. Ke nah abahna aya, sumuhun aya si abah teh. Nya nuhun we ari aya mah. Pugu akang haja dongkap ka dieu teh aya maksud ka si abah. Nya sok we ayeuna mah kalebet. Da aya di lebet. Ayo ce. Urang asup ayeuna mah. Aya Bahloyor teh. Nya hayu. Duanana teh laju we arasup ka jero imah kasampak Bahloyor teh keur diuk ngabaheuhai. Bari dihareupeuna teh aya emuk nu isina teh cai kopi. Kelepus Bahloyor teh keur udud nikmatna keur. Barang nempo tamu manehna mani curingak. Aya ze mah geuningan. Punten bah. Ieu abi nya. Ke nya. Abah poho deui ka abi. Kapan abi teh kungsi ka dieu babarengan jeung Mang Ateng? Oh, abah kakak ingot. Maneh teh anu gagal teh nya. Antu jadi kawas Jang Ateng nepikeun ka suksesna deuleu. Nya bah. Syukur ari inget mah. Abi ngahaja datang ka dieu jeung ieu. Jeung Cencun. Wor. Naza ieu teh pamajikan maneh. Lain pamajikan abdi bah. Ieu teh pamajikanana Mang Ateng. Pamajikan si Ateng nah buat babarengan jeung maneh atuh. Kamana ari si Ateng henteu milu. Kang Ateng teh parantos ngantunkeun kari jenatna abah. Ae baru geus maot si Ateng teh kena kunaon nyai. Nah si Ateng teh geuring atawa cilaka. Meureun ari geus beunghar mamboga mobil. Meureun cilaka dina kendaraan gitu.
Sanes lantaran gering atawa cilaka dina kendaraan, tapi Kang Ateng teh diparayahan ku urang lembur. Ae no bener, diparayahan kumaha ieu? Pira ku si Ateng teh beunang kacang kalak, jong diparayahan sagarupa. Nya puguh ge apes, Kang Ateng teh beunang kacang kalak ku urang lembur nepikeun ka diparayahan diduruk. Pokona mah matak baluas, matak nyeri hate. Kang Ateng teh diduruk hirup-hirup, tah kitu Abah. Ai teu sangka Nyai. Si Ateng teh pot ponok umur. Terus terang Abah mah teu nyangka lamun si Ateng teh pot bisa beunang sagala rupa. Keur apes we Abah Kang Ateng teh beunang kacang kalak jeung deui aya jalma anu bisaan. Anu nelahna si Arman nu geus hasil nya kalak salaki kuring. Wah, ada kitu nya aku tante. Tuluy naon maksudna maneh Nyai datang ka dieu teh. Narek deui neruskeun tapak lacak nu jadi salaki. Lain Abah, maksud abi dongkap ka dieu teh bade nyunkeun tulung. Lantaran abi inggis kabaud ku perjanjian Kang Ateng, nya jeung bangsa siluman anu gageugeeh di ieu tempat. Kumaha lamun abi teh kababawa? Lantaran meh unggal peuting ngaranapan kajadian anu aneh. Aneh teh aneh kumaha Nyai? Puguh ge meh unggal peuting kadatangan kuririwana Kang Ateng. Lian tingabung keuleuk teh menta tulung sagala rupa ka kuring. Meureunna nandangan panyiksa jeung kasangsaraan. Tah ku kituna abi teh sieun ngaranapan nasib kawas Kang Ateng. Da eta atuh badega abdi teh disingsieunan ku siluman bagong, malahan mengancam-ngancam sagala rupa. Tah jadi kitu bah. Singkat nama ieu cek encun teh datang ka dieu tinggal aja we. Rek menta tulung ka Abah. Menta jalan keluar. Ngarah ieu cek encun teh leupas tina kungkungan bangsa siluman anu gageugeeh di tempat anu kungsi aya perjanjian jeung Mang Ateng. Sieun ke babawa bah. Jadi kitunya palaba dieu mah Abah oge. Teu nyaho naon kana urusan eta mah. Abah mah kapan sakadar panuduh jalan. Ari perkara si Nyai bakal kabaud atawa kababawa atawa bakal aya mamalaka si Nyai Abah ge teu nyaho. Eta mah gumantung Kangjeng Prabu ongkang-ongkang we jeung Nyi Mas Ratu Kulutuk. Tulungan abi Abah. Bisi abi teh kabaud kabawa nepikeun ka cilaka bang narekahankeun. Kapanan ari kuring mah teh kungsi aya perjanjian jeung maranehanana. Nya bah si karunya we kacencun. Abah kudu bisa nulungan atau mere bolongan jangan keluar. Bisi-bisi ieu cencun teh kabawa. Kumaha lamun hiji mangsa jadi korban? Laba dieu mah urang teh kudu sadar sagala we kapan aya resikona. Si Nyai kapan babarengan jeung si Ateng eta geus jadi kahayang Nyai babarengan dina ngarasakeun kabeungaran. Lain kitu lain. Nya da cekang Ateng teh abi mah cenah moal kababawa. Tapi abi mah sieun da puguh eta bangsa siluman teh. Aturana sok robah-robah Abah. Kapan ti heula mah menta tumal teh ukur getih sasatoan wungkul teu nanaon. Tapi kadieunnakeun bet menta manusa sagala rupa. Tah abi mah sieun. Najan cekang Ateng abi moal kababawa. Kumaha lamun eta bangsa siluman teh keukeuh abi bakal dibawa. Sieun abi mah sieun ngaranapan nasib kawas Kang Ateng. Jigana teh cicing di alam marakayangan dina kakawasaan eta bangsa siluman. Pokona mah tulungan bah, tulungan. Bisi-bisi ieu cek encun teh kababawa. Nya kabaud nepikeun ka dibawa ku eta siluman bagong. Tah, manawa manawi atuh Abah teh kapan Abah mah kuncen. Jeung di ti heula geus ngajalanan kana tarekahna Mang Ateng. Sugan Abah teh bisa ngarengsekeun ieu pasoalan. Meureunna Abah teh bisa ngayakeun komunikasi jeung eta Prabu ongkang-ongkang pon kitu Ratu Kulutuk. Nah bakal kababawa atawa moal. Lebah dieu Abah teh teu bisa mastikeun
Nyeuk bae ari ngahubungkeun jeung eta Prabu Ongkang-ongkang jeung Ratu Kulutuk mah bage bisa. Ngan bae sakabeh. Urusan teh gumantung Ratu Kulutuk jeung Prabu Ongkang-ongkang wae tak kitu. Nya kumaha we atuh Abah carana mah nu penting mah sing jelas heula abi pokona mambung ka babawa. Keun abi sanggup mayar Abah sakumaha bae. Nu penting mah abi teh salamet. Bebas tina urusan jeung eta bangsa siluman. Ari ku kekeh mah dipenta sangka nulungan atau ngabantu. Eta bahloyor teh nyanggupan we. Eun cenah arek ditanyakeun ka Ratu Kulutuk jeung Prabu Ongkang-ongkang. Geus kitu mah nitah Nyi Isah teh mawa parukuyan. Nyai geulis pangmawakeun parukuyan ka dieu euy. Tong poho jeung menyana. Mangga antos sakedap Abah. Alah si Abah bisaan menangkeun anu ngora. Nah teu saboh ngurung bah. Eta Nyi Isah teh ku Abah di Parabunan nepi ka daek dikawin masket ka Abah. Ieu eta mah urusan aing sian nya. Wontong hayang nyaho. Tapi lamun maneh hayang nurutan kawas dawek boga nu ngora mah gampang deuleu. Bari asa sanggup we mayarna ka dewek. Enya jadilah. Sabaraha kira-kira bah maharna? Maharna teh 1 juta jang. Alah gede geningan. Ceu, pamayarkeun we atulah. Ngara abi teh ganti pamajikan geus bosan bugo ge. Nu di imah teh geus petot. Hayang nu ngora we ceu. Heula urusan eta mah gampang. Ayeuna mah urusan euceu heula. Rengsekeun, ngara euceu teh bebas, hirup tenang. Ari geus jelas hubunganna jeung bangsa siluman mah. Nya ce siap ceu. Ngan lamun euceu geus asih ditarekahan ku bahloyor. Euceu teh geus jelas aman. Hanteu aya hubunganna jeung bangsa siluman. Tah, pamayarkeun ceu. Nu tadi teh 1 juta. Ngara abdi teh kawas si Abah loyor. Boga anu ngora ceu anu geulis. Nyakeun eta mah urusan gampang. Teu kung sila Nyi Isah teh geus ngoloyong bari mawa parukuyan teu poho bari mawa panyan. Eta parukuyan geus aya di hareupeun bahloyor malah we diseungeut. Gur atuh parukuyan teh kiwari mah geus surung. Menyan laju we dialungkeun di beuleum. Parepet kadenge pating parepet. Selangseng kambe sengit pisan. Haseup mani mulak. Jegoh bahloyor teh batuk. Kata empo bahloyor teh kunyam mapatkeun jampe pamakena. Keur ngayakeun komunikasi jeung Prabu Ongkang-ongkang pon kitu deui Ratu Kulutuk. Kaayaan nu tadina tenang dengan ada korobah jadi pikasieun jeung pikakeungeun. Riek imah teh ngariek kawas aya lini gede. Ngong aya soratan pakatinggalan. Aya naon loyor. Ampun Gusti, bogo ngaja dianggir teh ieu. Jisi mabli teh kadongkapan ku Jenjon garwana sia teng. Nya nu ngahaja mindang saraya ka Abah. Antaran sieun ka babawa. Kupola salakina nu parantos ngayakeun perjanjian sareng salira Gusti. Malihana parantos hasil pakai sudah gitu. Jadi gitunya. Sanya nama Mane Henjon moal bisa lepas dulu. Mane geus kawaut. Sok sanajan teu secara langsung ngayakeun perjanjian. Tapi kapan sararieu teh mane babarengan jeung sia teng nyorang kasenangan hirup beunghar lantaran cukang lantaran teh ngaing ku kituna ngaing teh boga hak pikeun menta balesan menta buruk jeta nyawa maneh sorangan cut kan bae ngahaja ku ngaing sia teu waka di bawah tapi arek digawekeun. Ampun Gusti, abdi mah tong dicacandak. Kapanan Kang Ateng anu aya perjanjian sareng sarira mah. Najan abi hirup senang babarengan jeung Kang Ateng. Kapan sawajarna abi mah kacacan aku salaki. Hanteu bisa dulu.
Hihihihi. Kapanan selagi sia teh kaburu paeh. Sedengkeun ngaing teh masih kene butuh ku gawen. Ukitunan maneh kudu neruskeun gawe salaki maneh. Lamun hayang salamet kudu numbalkeun noro ke dalam. Sakedeung de anak aing bakal lahir. Sia oge kudu ngurus anak aing. Kudu nyusuan anak aing di dieu deuleu. Lah, ampun, Alim ari kedah milarian tumbal mah. Pon kitu di kedah nyusuan putra Salira Gamparan. Hihihihihihi. Ulah coba-coba baha tawan nolak. Maneh bakal cilaka. Lian di kapengharan musnah. Maneh bakal nendangan sangsara kawasalaki maneh dulu. Hihihihihihi. Ampun sakali dah ampun. Ulah dugi ka itu segala rupi. Abi mah ulah dicacandak. Saya nama lepaskeun bae. Abi mah tos teu butuh ku harta kakayaan. Ari kudu aya dina kungkungan Salira Gusti Prabu mah. Leuwih hade keun bae abi mah. Hidupna kayaan susah deui oge. Nu penting mah abi hayang salamet. Teu gampang kitu bae Kapan sia teh anu ngarojok-rojok ngahayo-hayo ka salaki pikeun ngayakeun usaha anu gampang anu hasilna gede. Nepi ka ngayakeun perjanjian jeung aing deuleu. Ari ayeuna tempo sia narima akibatna. Sia teh hayang leupas. Hihihihi. Asa ku ngeunah. Asa teh kableug jodoh sia anjeun. Kukituna sia mah kudu dipaksa. Sia timiti ayeuna bakal jadi bagong deuleu. Cacap eta omongan Prabu Ongkang Hongkang. Dak dumadak awak eta binjun teh robah wujud. Jadi bagong bikangna sesegrok. Ugue atuh jang enca, Bahloyor jeung Nyi Saoge mani kaget. Nah, cenah tapi encun teh ngaranapan nasib sarupa kitu. Alah, Cek, nah itu jadi kieu. Lah apa? Nang kunaon ieu Cicencun? Nah itu jadi bagong kieu, Bah. Iya teh geus jadi katang Tuhan deuleu euy, abah mah teu bisa kukumaha. Oh, nyambaronan ya si Encun teh kudu jadi bagong kajajaden neruskeun pagawean salakina. Anu acan tundas, nya kapan sagala oge kudu aya buruna, kudu aya timbal balikna. Alah, kacida-cida teuing untung we baheula abdi mah teu daek, Bah. Teu tulus asup ka jero guha. Lamun diparengkeun asup ka jero guha terus migawe pagawean kawas. Mang Ateng, badanna bakal ngaranapa nasib sarupa. Alah, Cek, nah ieu teh. Katempo eta bagong jelmaan bi encun teh ukur sesegerok we mitra. Bari tina panonna teh kaluar cai panon anu murubut. Meureunan sedih ku kanyataan. Lamun maneh teh bakal ngaranapa nasib anu sarupa kitu. Tapi henteu lila kituna teh. Dak dumadak panon bagong teh ngaradak ngempur herung semu beureum. Geus kitu bangga gajreng kaluar teu jero imah. Ninggalkeun pasir bagong rek ngajugjug ka pilemburan. Jangan ja Bahloyor jeung Nyi Sage ukur bisa pating polohok we mitra. Kaget ningali kitu mah. Dari kamana cenah eta bagong jelmaan bincun teh. Ngan bae basa ngadenge caritaan eta Prabu Ongkang-ongkang. Bisa jadi cenah eta bincun teh rek neangan mangsa neruskeun pagawean Mang Ateng nu jadi salakina. Rek ngincer-ngincer orok anu bakal ditumbalkeun jadi korban. Alah, kumaha atuh ari geus kieu, Bah? Teh Raja Encun teh kalah jadi bagong geuningan. Oh nya da meureun geus kudu kitu jadi Najang. Kapan cek tadi ki abah mah teu bisa kukumaha. Ieu teh geus hiji katang tuan teh Prabu Ongkang-ongkang pon kitu nyimas ratu kulutuk. Nya Bah, ngan kabayang we ku abdi.
Kiwari eta Encun teh jadi bagong kajajaden. Nurutkeun kana pamenta jeung atawa aya dina pangaruh Prabu Ongkang-ongkang jeung Ratu Kulutuk. Sok inggis we eta Encun teh ngaranna panasib kawas salakina nya Mang Ateng. Beunang kacang kalak urang lembur tuluy diduruk di parayahan. Meureun bakal kasiksa. Oh, kapan eta teh meureun ngerisikona dolo. Sagarupa ge aya risikona. Keun bae kapan sagarupa ge kumaha mah perbuatanana doloy. Najan dewek teh tukang nuduh-nuduhkeun, tapi dewek sorangan ge ngarti euy. Sagarupa ge anu tupiba teh kumaha mah jeung perbuatan dolo. Geus ngarti manaha atuh teu eureun. Ari Abah aya kulenang aya kulieur. Meunggeus atuh ulah nguncenan di Pasir Bagong bah. Lamun Abah ngarti, lamun Abah teh eta teh sarua jeung ngajalanan batur, nyeun laku sirik, laku musyrik nepikeun ka ngaranepan kajadian anu matak ieu ye. Mata kuatir ningalina mah. Kapan eta teh usaha Abah tuh? Lamun Abah teh cicing di dieu bari jeung nuduhkeun kanu hayang nareka. Meureun Abah teh moal aya panghasilan dulu. Si Abah mah bah dengekeun. Abdi teh saenyana mah nepikeun ka kiwari dunya teh kapanggih. Teh semplek nincak semplak, tapi masih keneh untung. Hanteu nincak jalan anu salah kawas Mang Ateng. Lamun nepikeun ka nincak jalan salah kawas Mang Ateng teh, najan enyak hasil mah kesud, kabeungharan bisa datang. Tapi meureunan bakal ngaranepan akhirna teh sarupa kieu. Tak Abah ge kade bah. Awal akhir mah Abah ge bakal ngaranepan nasib anu sarupa bah. Bakal sangsara lantaran gawena geus nuduhkeun jalma kana jalan anu salah. Nya oge nya leuwih ade atuh Abah teh balik wae ka lembur. Jeung deui kapan ayeuna mah geus boga pamajikan anu ngora anu geulis. Nya leuwih ade balik wae agon. Rek eureun we jadi kunjen. Udah jelas geuningan kitu balukarna euy. Kitu alus bah leuwih hade balik ka lembur. Rek tatanen, rek naon. Nu penting mah ulah nepikeun ka nuduh-nuduhkeun jelema kana jalan anu salah bah. Geus. Ayeuna mah kuring ngerek mulang bah. Aduh ngan kabayang we eta Encun. Meureun kukurubutan we di nu bala. Lamun panggih jeung anjing moal teu pada ngudak. Lamun datang ka pilemburan moal teu pada ngepung di bagong-bagong. Leung basa ukur ditewak. Di cangkalak unggul. Kumaha lamun nepikeun ka paeh diduruk bah. Nya karunya nya jang. Nya atuh karunya ngarasakeun lah. Tapi da meureun heueuh bah. Sagala rupa ge kumaha amal perbuatanana. Bongana atuh da eta Encun teh. Gawena teh baheula teh ukur ngojok-ngojok ka salaki. Sok sanajan kapan eta nya Kang Ateng atau Mang Ateng teh gawena teh rajin pisan bah, tekun. Lantaran hasilna hanteu sasuai. Jeung deui kahayang anu gede ngagugu hawa nafsu. Kukituna eta Encun teh ngarojok-rojok ka salakina we. Nu akhirna mah nincak jalan salah. Sabenerna mah sarua pamajikan kuring kitu. Kan untung meureun kuring mah ditang tayungan. Hanteu nepikeun ka tijalikeun. Ngadadak satengah hate. Ari Mang Ateng mah buleud hate. Da kajurung ku pamajikan nu sakitu pohara. Rongkana ngarojok-rojok. Ayeuna Encun ngaranepan kitu teh. Pagaweana sorangan beureun bah. Nya puguh ge kitu. Ayo we ayeuna mah urang mantog. Abah ge geus moal arek cicing di Pasir Bagong jang. Ayo geulis Nyai. Urang balik ka lembur bae ayeuna mah. Nya mangga Abah abdi hariwang cicing di dieu mah. Geuningan eta bieu oge aya kajadian aneh. Soak abi mah Abah. Akhirna mah nu tiluan teh naringgalkeun Pasir Bagong. Baloyor kiwari mah geus eureun we cenah jadi kuncen. Lantaran ngaranepan atawa ningali kajadian anu sarupa kitu. Euleuh mitra waktos naparantos teh nyekapannya. Sagala urang tuna jejeras carita nyekik duy ka dieu. Urang teraskeun dina sari anu salajengna. Atuh mang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.